Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana wilujeng tepang deui di Padaringan Channel. Sim kuring Aba Wowo disarengan kuring jangan sim kuring Kang Uden Takokak kawan-kawan. Sigana teh naon saingetna gitu kan. Naon we nu aya Sok notos keluar naon wae ka abdi. Wilujeng tepang deui palawargi sadayana di Padaringan Channel ieu teh anu kasabarahannya pasti hilap deui teh. konten nama tapi dintana abit emut teh dintana. Kan lah lumayan lah sasieureun sabeunyereun teh kan. Padaringan Cingan ayeuna bade ngabahas naon anu ringan teh. Anu ringan, anu hampang. Anu hampang. Kurupuk. Kerupuk teh. Ya, Kurupuk teh aya kurupuk. Kalau lagi sadayana ayeuna urang ngabahas sakedik, medar sakedik, perkawis anu sebenarnya urang we biasalah. Dina acuk urang aya. Nah, sakureungan urang nu katinggal lah pokona mah. Namun coba warna pulas cek bahasa Sundana mah pulas. Oh aya Pulas. warna teh bahasa Sundana teh pulas. pulas. Pulas lamun lang layangan barudak mbah heula gini nya. Pulas 11 cenah. Eta teh di warna aya 11 gitu. Dipulas Kutan teh dicat tadi dipulas oh. diwarnaan tah eta warna gitu Lain calap lain celep oge pulas sami ngan ai celep mah kan khusus kanggo apa teh dongeng tukang calap. eta mah ngibing hapunten Kang Ibing ieu ngaganggu wae Maestro atuh lah kalau magfirlah we mah Allahu yarham. enggak Dina dinten ieu yang ngamedar perkawis pulas warna tapi cek dina kamalayon nama warna tapi dina bahasa Sunda. bahasa Sunda. Oh jadi warna-warna ge aya bahasa Sundana. Jang pangnyandakeun jaket bapak tuh nu pulas ieu misalnya bungur. Kabayang teh sebudak dia teh pungak pingin. Da teh apa tong dugi ka kitu. Bungur Saya ge karek apa? Ya ciri nya para pamirsa ya anu aya di dia teh sami namanya belajar. Tapi kan tadi ngahulang pulas bungur. Banyak teh merek gitu merek pulas bungur. Tingalian ku budak teh eueuh gitu. Nah, urang kawitan ti pulas anu umum. Ayeuna kan 17 bade mayunan 17 Agustusan. Ejo. Beureum lah Berem. bendera urang pan nya. Bendera urang teh warnana teh beureum jeung bodas beureum heula. Apalah Beureumnya bendera. Ieu mah ieu ge beureum. Mung rupi-rupi kan beureum teh kan. Oh, berem ge Rupi-rupi. upi-upi. Ya. Di Sunda mah beureum teh aya beureum burahay. Berem murah itu berem anu Beureum cabe. Beureum burahay beureum tapi ngagebrai gitu. matak serab begitu lah nya. Ai serap teuing mah henteu da Nya beureum. maksudnya Tah burahay teh ngempur lah gitu. ari ngempur. Atuh panjang da dituna. Ayeuna Nya katawis lah tina namina ge burahay itu berarti nya. beureum burahay atanapi upami ieu mah beureum ati. Oh, marun teh ya, Marun upami orang Sunda mah marun. Ya, upami ya Kamalayon. bahasa Kamalayon mah marun. Kalau Marun. bahasa Sunda mah eta teh beureum ati gitu. Ngangge ampela henteu. Salajengnya upami bendera teh beureum luhurna tah nu handapna teh Koneng. Bodas. Orang Bodas. wae teh bawa Bodas. tah bodas nyacas. Bodas teh putih ya. Nah, bodas teh bodas putih. Dibagi-bagi deui jadi bodas. Bodas nyacas biasa Bodas nama. nyacas teh Atanapi iya bodas nyacas bodas anu cemerlang lah putih nu bersihnya. cemerlang. Kan Jadi, putih ge aya nu putih tulang geuning kan Nah. eta mah rada resum koneng gitu nya, eta mah bodas tulang. gading. Oh, Nah, bener. gitu. Bodas. eta. Lajeng kana hideung.
Hidung. siga ieu siga akhir budak baheula geuning nya. Cik ieu bahasa Sundakeun. Saya dekat truk hitam. Kan gitu kan. Ya. Kumaha Ya cenah? suka. Anu nembe diajar. Abdi cek ke truk hideung dah. Abdi Gitu. calik cak ke truk hideung. Abdi cek ke truk hideung. Saya dekat truk hitam. Eta Hideung heureuyan baheula. teh Hideung hitam. teh hitam. hampir lah. Heeh. Lanjut. Salajengna koneng. Koneng. Koneng mah apanya? Kuning. Kuning. Kamalayona. Kamalayona mah Kuning. kuning. Koneng ge rupi-rupi. Aya Upi. koneng saheab. Eta teh anu Anu konengna teh ngan saheab gitu. Bodas semu koneng teh itu teh. Koneng Oh. saheab teh. Aya oge misalkan koneng umyang. umyang mah tadi nu cemerlang berarti koneng Ya, teh koneng contoh gitu, koneng umyang. mun beureum mah beureum nu tadi teh Beureum nya mun koneng umyang berarti mun dinu beureum naon anu anu sempurna. tadi mah beureum burahay. Tah burahay. Beureum burahay upami Tinu bodas. koneng mah umyang. Tinu bodas teh bodas naon? Bodas nyacas. Bodas nyacas. Eta Ngetes we. Mohon eta teh efekna ke abdi riwas. Nu sanesna misalkan koneng buruk, Berarti koneng kolot eta mah ringan. koneng kolot. Kan teu koneng kolot. Benten teh sareng koneng kolot. Ieu meureun non. Koneng anu maju siga naik kolotna teh sakedik gitu. Sakedik teu sering tina koneng. Tapi henteu dugikeun ka ieu mah ka koneng gedang mah benten deui. Jadi jeung koneng kolot gedang. mah ya teh masih tebih. Siga buruk gitu. Si upami buah di pas geus rada buruk kan semu rada coklat gitu nah, gitu. Semu rada coklat. Kenari gitu pemirsa. Koneng kenari gitu. Henteu koneng tapi koneng maju ka coklat. Koneng maju ka coklat. Tah eta teh koneng buruk. Koneng maju ka coklat tuh. Jadi kabahas coklat. Lajeng Lajeng deui koneng nu tadi koneng gedang. koneng gedang mah. Oranye lamun cek urang ieu mah orange. Nah, orange. Kalau mun gedangna atah keneh hejo. Kamu udah paribasa tah. Iya. Bebasan. Istilah Oh, sanes istilah. babasan istilah koneng gedang orange Orange. upami bahasa Oranye, Kamalanyona naon? Oranye. Oranye. Oh iya non teh. Jingga. Jingga. Oh, jingga. Kamalayon. Kamalanyona mah jingga. Eta teh koneng gedang pemirsa. Terus nah aya anu ieu nu tos rada jarang kapungkur mah identik sareng keperyogian ibu-ibu Nya eta. upami bade nyeuseum bulao. Kapungkur mas bodas supaya nyacas teh kan dipasihan bulao Hoyong bodas tapi dibake bola teh warna biru. biru. Hoyong Nah. bodas tapi dibere obat biru. Dia Nah. mohon Pakai jeung iya. mohon dan kapungkur mah aya hiji produk sapotos Sabunnya. sanes sabun Ini iya sapertos sapotos iya sapotos taneuh sigana teh dibentuk kotak-kotak Nya juga sabun. itu warna biru ya mah. Sim kuring mah Singga bentuk- murudul Oh sim kuring mah juga. di upami ieu teh upami misalkan bade di anggona teh kana caikeun terus digosok-gosok ka dieu Oh, anu serbuk ge aya. oh eta mah kabeh dienakeun Sim kuring mah duka eta gitu ada juga sabun, Pak. sanes sabun ieu mah siga ieu siga istilahna mah apa sasagon Nya bodoran sohan. untung lah siga taneuh lah bentuk kotak siga taneuh liat bentuk kotak terus di ieu di upami ieu teh upami ieu teh digusuk-gusuk gitu. Karena caikeun si caina teh robah we jadi biru. Pas dilebetkeun misalkan baju seragam barudak misalkan bodasna lelepkeun dikaluarkeun di itu jadi bodas semu biru jadi nyacas. Tah bodas nyacas. Eta teh biasana kanggo ieu supados langkung katinggalna langkung bersih. Di sim kuring mah emutna bolau mah gondongeun. Walau nah eta sok dianggo Obat gondongan. gondongan. Sok dianggo kapungkur gondongan. Duka naon hubunganna eta gondongan jeung sareng bulau. Padahal gondongeun kan kurang yodiumnya. Ya, Mohon kan? kayaknya tinu uyah kan. Eta kadang-kadang tapi seueur nu walagri eta teh.
Suhesti apa mah si sapertosna mah kitu. kan abi aya dongeng Suhesti mah pada ngadagukeun mah Lami deui eta. kayak bela Lami arsa engke ditagih tah bade ngadongeng Suhesti. Suhesti Naon deui? bulau Kayas. Kan nembe bulau mah. oh nya 100 Kayas. Kayas. Kayas mah upami Ping, ya? Ping. Nah, ping. Misalkan dina kembang atau napi kabaya kabaya maru. Maru kayak kau. Tah maruna euy Maru nama kudu mah lalaki make kabaya. Maksudnya iya pepotongan gitu kan kadang-kadang nganggo kabaya pink gitu nya ti sinjang nu salendang no iya nya Naon teh? Solenang. Naon cobi? Naon teh? Karembong. Tah. Nah, atuh teh. Karembong Kayas. Karembong Kayas. Kan gaya kawihna kumaha cenah? Dah engke deui. Lagi Sekali sewang. Tak itu Karembong Lajeng Kayas. Salajengna hawuk. Hawuk Hawuk teh ieu nya nu dahar ngora. daharna ruwog Nah, hawak hawuk mah segala dicok. hawuk Hawuk teh ieu nanti bahanna tina tepung beas terus di ieu diasakan dina ieu dina ulen jauh. Maksudnya awung saya. ada tuh gula bereum lah can kayu Kamu dipotong atuh dong. Jual kana ulen di kepala rugu gitu. Nah, gitu. jadi naon hawuk teh Hawuk teh abu-abu. oh abu-abu Abu-abu teh putih ke hitam-hitaman atau hitam ke putih-putihan lamun eta mah ieu lamun putih ke hitam-hitaman berarti lalakina. lamun hitam ke putih-putihan Lamun hitam keputihan teh eta horeng lah. Gitu tah. lanjut Nah kitu bala wargi hawuk hawuk teh abu-abunya abu-abu. Salajengna aya coklat. Apa bang itu coklat namanya? Apa coklat? Ben. sok dia sama bapaknya coklat teh ben warna tanpa pituangan Ain urang enggak bahas teh pulas itu. oh babi mah pulas Babi mah pulas ke kadituna berarti ya mah coklat teh coklat warna pulas misalkan naon. jadi coklatnya bahasa Kamalayona atau Sundana ge coklat Nah, coklat. oh coklat harus tong dibahas nu sarua Kayaknya kudu. Nah, kayak bisa jang pengnyanakeun eta kopiah bapak nu coklat. Kan eueuh. Tak gitu. jadi coklat mah sami wae sami mawon Coklat. Aya oge anu langkung kolot misalkan coklatna biasa anu kolot pisan mah biasana coklat kolot pisan urang sok di 1000 we mah bengek ngap-ngapannya pasti nagun eta aya dongeng ieu anu bengek bobogoh lagi deui ke aduh Kang Ibing ya Allah ini nang pisan dongeng nah mohon ya coklat kolot coklat kolot pisan tapi sok biasa disebat nanti kopi tutung kopi tutung tah cik pangmeulikeun cet warna kopi tutung eta teh warna coklat tapi kolot pisan ngahari-bahari buka hideung tapi masih kena katinggal warna coklatna coklat tua lah coklat tua coklat kolot kan kolot teh tua tadi anu teu pati kolot teh non kolot naon eta mah ngora kene kopi tutungnya sebetulnya tak itu kirang langkung bilih aya anu teh acan kasabit warna pulas anu aya di bahasa Sunda ieu mah hejo pan hejo ge lho hejo ge loba hanya naon wae tinu paling ngora hejo pucuk naon jauh pilih gitu pilih pucuk naon deui emang hejo unggul gitu ya pilih identik pucuk jauh eta mah nu ngoranya pisan gitu kan hijau pucuk cau hejo pucuk cau nu nya ieu mah bisi aya nu ieu Kamalayona mah pucuk pisang hijau pucuk pisang hijau daun pucuk pisang terus aya hejo botolnya botol naon botol Sprite kecap gini oh kecap botol kecap kapungkur mapan atau aya nama saosnya
masuk di botolan teh. Coklat aya nama botol saus. Nyarupi aya kene no hejo oge. Pami ieu urang misalkan nuju teh menuju ka warung eta Warmindo misalkan sok difasihan gini botol botol kecap, botol saus teh seseueur nama mana hejo berarti botol. Hejo kolot tino hejo biasa rada kolot tapi teh can kolot siga nama 65 tahunan meujeuna we gitu hejo kolot lah hejo kolot. Kebayang pangintenku pamirsa sadayana. Jadi ya hejo pucuk jauh, hejo botol. Nah, eta hejo teh gitu. Terus aya deui hejo carulang. Carulang mah panon ini. Eta mah carulang cileung. Iya mah biasana dilarapkeun kana kulit panoja biasa nama. Pulak kumaha? Hejo kulitna hejo carulang teh kulitna hejo carulang cenanya saking ku geulis eta saking ku mulusna. Jadi kulitna bodas di jerona teh aya ieu aya katinggal urat-uratna carulang hejo. Nah, sepuluh gitu eta hejo carulang. Tapi sanes panyawatnya kataringal gitu urat-uratna. Sanes eta. Babasan eta. Jadi entong diartikeun sagemlengna hejo carulang. Oh, aya dina lagu ge Pak. Kumaha? Lagu duh poe deui euy pamirsa anu ieu nu diputra da judulna teh. Anu hejo carulangan gitu. Aya hejo carulang gitu. Biasana sok dilarapkeun dina ieu dina lamun tukang pantun ngagambarkeun istri kan halisna ngajeler pae. Socana naon socana puri lengan kasurupan ngadangu tumang gadung hejo carulang gitu. Kulitna hejo carulang gitu hejo carulang. Pokoknya untuk menggambarkan kecantikan seseorang gitu. Ya, seorang wanita. Iya mah kamulusan kulit kepungkur pan misalkan kepungkur mah huntuna gula gumantung. Gula kan bodasnya gumantung. Gulana gula sanes gula ieu kade ku gula kawung ka bayang gula kawung hideung gitu. Alisna lir non teh jamen terangan lir non teh ngajeler pae. Ngangkel aya lah pokona jawab deui ke pami emut ieu kan. Alisna lir naon gitu. Ya, lajeng terus nya eta hejo masih hejo carulang. Ayeuna wihkeun ka pamirsa. Bilih aya anu kalangkung warna tina hejo ya mah ya. Tina sadayana bilih ieu. Mangga komentar di sarungsum. Oh iya nu teh acan teh warna emas. Gold naon? Tama koneng emas. Tetapi anu aya bungur, ungu, gandola. Ungu acan kawa. Tadi pang nyokotkeun jaket bungur teh naon? Nah, eta gandola. Ungu. Bungur itu gandola. Hui gandola ini. Hui ungu cenah kapuk aya hui anu warnana ungu gitu nya. Eta teh berarti ubi ungu disebutna hui bungur berarti. Bungur. Anu lagu kan sok sering dina ieu oge lah dina kawih-kawih sok aya geuning. Kembang bungur atau napi bungur jalan kaci Anjur dianggo itu teh dina kawih-kawih bungur teh ungu saudara ketika sampai uningnya bungur gitu mohon itu tah nah mangga bila anu kalangkung tapi anu bentennya misalkan ke coklat bahasa Indonesia na coklat bahasa Sunda na coklat teu kaci anu benten aya bahasa Kamalayona aya bahasa Sunda. Tapi nu benten gitu. Mangga pilih aya nu kalangkung nu tadi di uningakeun mangga tiasa tulis di kolom komentar bahasa kitu. Jadi nya atos kitu. Ideung. Ya lah gitu. Mangga pilih aya nu kalangkung tiasa ditulis kolom komentar. Hatur nuhun parantos manco di Dugi Karengsena. Moga yang manfaatna bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.